Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Mang Opan di Mekarwangi Media Channel. Urang dodongengan deui wa. Ayeuna urang nyaritakeun asal muasal situ Bagendit kitu cenah wa. Ieu teh ayeuna di Garut. Urang intro heula kedap wa. Intro heula kedap. Please like and subscribe Mekarwangi Media Channel. Tah kacaritakeun wa dina zaman baheula ieu, dina zaman baheula. Di hiji desa di Garut Palih Kaler aya hiji awewe rangda berat beunghar cenah kitu wa. Ngaranna teh Nyi Endit atanapi nami lengkapna Nyai Bagendit cenah. Satosna ditinggalkeun ngantunkeun ku carogena Nyai Endit teh atanapi Nyai Bagendit meunang warisan anu kalintang loba pisana cenah wa. Sok sanaos berat beunghar tapina Nyai Endit atau Nyai Bagendit nya atawa Nyai Bagendit gitu tenar ku kasombonganana sareng kikir jeung galak cenah wa kitu. Manehna boga imahna teh gede pisan wa. Pohara agreng meureun zaman ayeuna mah tapi aya hanjakalna, hanjakal jauh ti tatangga. Tujuanana ngarah teu ka injeman duit cenah wa kitu wa. Ieu dongeng Nyai Endit teh. Pagaweanana wa Nyi Endit teh jadi tengkulak atanapi jadi bandar meseran hasil tatanen ti patani. Sababna di dinya teh kasohor yen desa subur makmur gemah riparepe loh jinawi cenah kitu wa. Tapi sok sanaos subur rakyatna jadi katalangsara alatan kalakuan Nyi Endit eta cenah kitu wa. Kabeh patani teh kapaksa wa kudu ngajual penghasilanana atanapi kakayaan alamna ka Nyai Endit margi seueur badega-bedega anu ngadekengan Nyai Endit eta. Jadi patani teh ngarasa haak gitu sieun cenah wa. Tah ieu mah jalana carita wa. Anu leuwih pikasedieun cenah wa. Lamun pare patani beak si patani eta teh kapaksa manehna kudu meuli beas ti Nyai Endit anu harga pohara mahal cenah kitu wa. Tah saterusna saupamana patani-patani eta beak duitna pikeun ngagarap modal sawah kudu nginjem ka Nyai Endit ku bunga anu pohara gedena cenah wa. Jadi daek teu daek warga teh ekonomina kacekek ku lampah Nyi Endit eta. Matak wajar lamun di desa eta loba pisan anu tersepeun ka Nyi Endit cenah wa. Tapi manehna bingung ngan saukur bisa cicing bari ngadoa mudah-mudahan Nyi Endit menang wawales cenah kitu wa. Gancangna carita cenah dongeng mah kudu aya gancangna carita wa. Balasan oge datang eta teh ka Nyi Endit atanapi ka Nyai Bagendit teh. Dina hiji poe anu puhara panasna tengah poe cenah wa. Ti juru desa eta maksudna ti hiji meureun ti sisi desa eta aya aki-aki leumpang bari bongkok cenah wa. Manehna liwat ka tengah lembur cenah kitu wa. Jeung manehna oge ngarasa karunya si aki teh naon ieu teh lingkungan teh bet siga kieu cenah teu geunaheun kitu wa. Ceuk aki-aki. Terus si aki-aki teh ngadeuketan si patani nu keur moe pare cenah wa bari pokna. Jang tulungan aki cenah.
Ai cek si Patani teh mangga ki aya naon cenah. Aya nu tiasa dibantos ku abdi gitu cek Patani. Muhun cenah tuduhkeun ai jalmi nu beunghar teh di lembur ieu bumina nu mana cenah gitu. Teu loba pikir panjang cenah tuh bumina nu itu ki cenah nu agreng kacida nyaeta bumi nyi endi teh. Arek naon ya ki cenah cek Patani teh. Aki rek ngentes sodako we pikeun barang dahar aki cenah gitu. Ai si Patani teh ngerasa bingung cenah ngageleng-gelengkeun sirahna paur si Aki dicarekan ku Nyai Endit eta margi tos kakoncara ka mana-mana Nyai Endit teh galak bari koret cenah. Tapi saacan si Aki pok tapi saacan si Patani pok aki-aki teh geus ngaleungit manten cenah wah kitu duka ka mana leosna. Gitu cenah jalana carita. Ayeuna urang caturkeun deui. Urang teu neun dihandeuleum sieum carios aki-aki. Urang nyarioskeun Nyi Endit ayeuna anu keur ngitung-ngitung kana kakayaanana hasil usaha manehna teh anu pohara loba kacidana gitu. Satuluyna aya aki-aki datang pikeun ngentas sedekah pikeun dahar teh. Lain na bantuan si Nyai Endit teh kalah nyarekan lak-lak dasar cenah wa. Kieu kalimatna teh meureun. Hei aki-aki kekolot cenah Endit ti hareupeun imah uing maneh teh datang ka dieu teh geus ngaruntagkeun harkat darajat uing cenah. Waduh wah jasa ieu. Bari amuk-amukan cenah gitu. Tapi si aki-aki teh lain kalaka Endit tak tahu ceurik, kalaka ngagak-gak seuri ha cenah bari pak ngomong. Geus teu kudu bangga-bangga nitah Endit kuring cenah da kuring ge bakal Endit, tapi aya syaratna lamun ieu bisa nyabut tongkat wah kuring bakal Endit cenah gitu. Manehna teh bari nyecabkeun tongkat kana taneuh nya tongkat teh iteuk teh zaman baheula mah iteuk. Tah saatosna kitu Nyi Endit teh kalaka beuki ngambek wa. Kieu cenah pok-pokanna teh. Dasar jelema gelo cenah naon hesena pira nyabut tongkat ku saleungeun teu kudu make tanaga ge. Beunang cenah kitu bari sombongna ceuk Nyi Endit. Akhirna dicobaan eta nyabut tongkat wah. Mimiti ku saleungeun teu beunang teu ngingeung-ngingeung acan. Dua leungeun teu beunang oge sarua teu ngingeung wah. Tah bingung heus hoak kitu Nyi Endit teh. Akhirna nitah baladna atanapi algojo-algojona nya ceceklan manehna pikeun ngarabut tongkat. Akhirna teu bisa oge. Ai ceuk si aki-aki teh heueuh cenah geuning tanaga maneh teh sabaraha. Kitu meureun kecap-kecapanana. Yeuh tempo ku aing atuh tongkat teh rek dicabut cenah kitu. Bari nyabut tongkat atanapi iteuk antos dicecebkeun kana taneuh teh. Saatosna dicabut eta tuluy tina urut iteukna ngagolok-gok wa cai pohara rohakana. Jeung teu eureun-eureun cenah kitu teh cai teh bijil we terus bari pok-pokan si aki-aki teh. Nyi Endit cenah kitu. Ieu akhir hukuman pikeun anjeun cenah kitu. Cai teh ieu teh minangka cai mata Patani anu sangsara ku akibat maneh cenah kitu. Bari pohara bijil caina wa. Satuluyna aki-aki eta teh ngaleungit teuing ka mana. Saterasna Nyi Endit cakah cikih menyelamatkeun harta bandana jeung awak manehna. Ku bingung-bingung na meureun ku loba harta bari nya harta aing ngarah kudu titilalap malebar
akhirna nepi ka tilalapna jeung manehna kitu wa. Jadi nu ayeuna nepi ka terkenal Situ Bagendit. Tak kitu dongeng nate wa. Jadi di Sunda mah aya istilah sasakala minangka ngemut-ngemut karena prasejarah cenah kitu wa. Mudah-mudahan dugi ka anak incu urang kitu wa. Urang petepang deui dina dongeng salajengna ti Pir Bados Mang Opan seja amit mundur sakitu nu kapihatur hatur nuhun. Please like and subscribe. Karwangi Media Channel.